Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولقد جئتمونا فرادا كما
sukun hamil wasoro kaku. Nah, tembikan taunang ya. Sukun pae. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un walam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah walau tara idh dhalimuna fi mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma tara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Alaya wallahu a'lam wallahu a'lam bishawab. Wa man adlamu ila ahada jeung saha jeung ari saha eta adlamu anu leuwih dolim tersna teu aya deui numpang dolim-dolim jelema. Lah mimman dibanding ke jalma iftaro anu jijieun ieu jalma Allahi ka Gusti Allah kadiban kana bohong. Pokona mah leuwih deui lah pan dolim-dolim jelema mah anu jijieun ka Gusti Allah. Nyieun kebohongan mengatasnamakan Gusti Allah. Punah binti'ain nubuwwati dalam yunarba ngaku-ngaku jadi nabi padahal teu dijadikeun nabi ku Gusti Allah. Aing teh nabi, ngaku-ngaku jadi rasul, ngaku-ngaku jadi nabi, muntah nabi, ngaku-ngaku jadi nabi. Terus pangdolim-dolim jelema. Apalah tahu ngomong eta jelema uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'.
ngomongna teh kami diwahyuan uhiya diwahyuan saha ilayah kami walam yuha jeung teu diwahyuan ilahi ka eta jelema harus teu diwahyukeun ilahi ka eta jelema naon syai'un naon apa yuk kami menang wahyu padahal mah teu dibere wahyu seperti Musailamah al-Kadzdzab yang bukan padahal penangkaran gawe iya di Gusti Allah wahyu itu eta kasus pangdolim-dolim nanti terus kemana deh pangdolim-dolim jelema teh waman qala saunzilu mithla ma anzalallah jeung teu aya di pangdolim jelema batan anu ngomong saunzilu sakedeung ge bakal diturunkeun kami diturunan kami mislama kana pantarna perkara anzala anu nurunkeun saha Gusti Allah taala. Oh, ka Kanjeng Rasul teh anu meunang wahyunya ti Gusti Allah. Mana ieu teh ayatna kami ge bakal meunang nu kitu mah. Nya golongan eta mah mustahziun. Golongan anu ngaguyunkeun kana Quran, ngaguyunkeun ka Kanjeng Nabi. Lawan masyaallah kullu mislah ada kami ge bisa ngomong gitu. Walau taro idzil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Walau taro lamun mah ningali anjeun wahai Muhammad idzil zalimuna kana dina nalika eta jalma-jalma zalim nu dicaritakeun tadi jalma anu jijieun ka Gusti Allah ngaku-ngaku jadi nabi ngaku-ngaku meunang wahyu ngaku goyongkeun kana Quran eta lamun katingali ku anjeun wahai Muhammad eta jalma-jalma fi gomaratil mauti dina nalika keur sakarat maut wal malaikatu bari ari malaikat eta basitu aidihim wah tingragama sakurang nyatanya ka eta ieu teh nu ngeureut hukuman ngintreuk hukuman teh bitom jiwa ta'zibi aya nu nyabok aya nu nonjok malaikat mane ngarepuknya ngarepuk malaikat teh ngariung hayang-hayang nonjok ya uluna beler ngomong eta malaikat ka eta jalma-jalma dari tadi pan kalor keras akhriju anfusakum sok keluarkeun teh kitu nya eta teh nyawa-nyawa sok buat keluarkeun kitu nya bari jeung di salintelukan diciwitan ditonjokan pokona kumaha ge akhriju anfusakum teh nyawa keluarkeun ka kami sok kami diberi badal cenah al yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum ta'malun al yauma dina poe tujzauna dibales arajeun kabeh 'adzabal huni kana siksa anu ngahinakeun bima sabab perkara kuntum anu bukti arajeun kabeh takurunan aromong arajeun kabeh Allahi ka Gusti Allah wa hakikalan kana perkara anu teu hak ngaku-ngaku jadi nabi ngaku-ngaku meunang wahyu itu bongan gitu ya malaikat mengergeteun wa kuntum jeung bukti ayeuna kabehan ayat ieu dina pirang-pirang ayat Gusti Allah tastakbiruna pada takabur aranjeun kabeh takabur teu daek narima teu daek iman jawabna kumaha lamun ningali mun katingali wah laro eta amrun fadhilah pasti bakal ningali perkara nu banget mun katingali mah eta keur sakarat mautna jalan perkara itu pokona nama teu nya dikarepuk ku malaikat oge ngomong nyalarekan ongkoh ieu wah pokona mah ngan untung teu katingali malaikat teh walaqad jitumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah walaqad jitumuna wa yuqallu lahum lizabu izu oke dina nalika dihudangkeun ti pakuburanana diomongkeun ka eta jalma-jalma
yakin sing demi lagi geus teman-teman daratan aranjeun kabehna ka kami jeung Gusti Allah puroda bariana nyorangan wan faridina ahli teu dibarengan ku keluarga teu mawa harta teu mawa anak teu mawa turunan kabeh sorangan masing-masing urang ti pakuburan teh kajenteun dikuburna pagigir-gigir oge itu nya udang teh teu wau bantu gede pake wuna poe kiamat saurana masing-masing kama khalaqnakum awwala marrah kama sakuma perkara khalaqna tumada mal kami lagu citu salakum kalajen kabeh awwala marrah dina kawitan anu awal kan mimpi lagi hufatan porotan ya nyeker dilahirkan itu bisa patuh udah porojol terus taranjang kocopan kene ya sehingga orang lahir itu termana naon mungkin udah di pakuburan kayak gitu udah di pakuburan bisa patuh pada ai orang malucunya ayo orang lucu wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum wa taraktum jeung ninggalkeun aranjeun kabeh makana perkara khawalna itu anu maparin anu mere kami kum ka aranjeun kabeh wara'a zuhurikum pukangeun aranjeun kabeh terus eta ka mana perkara-perkara anu dibikeun ku Gusti Allah nalika keur di alam dunya nya teu kabawa jalan dolima teu kabawa pan keur di dunya teh boga sapatu boga sendal boga baju boga naon terus eta ka mana nalika udah di dunya nya itu jadi ditinggalkeun ku aranjeun kabeh harta-harta anu dibere anu dibikeun ku Gusti Allah itu pangkat jabatan di ditu pokona nama itu dunia kabeh tinggalin begitu itu berlaku ke akhirat paling kena kadituna pasti udah aku berapa ngan kadituna ayat karena teh ayat mulai ayat babaras tina amal arek harta anu dibawa ke akhirat engke bakal kapangi tapi engke lain pas ke budang di pakuburan itu geus na kabeh ditukeunana itu tukang mere cai anu hanaan itu ya itu bakal menang cai di ditu komo lamun misalkan diaku umat kanjeng Nabi karena bisa nginum tina talaga kanjeng Nabi anu harta nu kabawa maka itu nya anu dititipkeun ka Gusti Allah disodakohkeun diinfakkeun dipake di jalan hati kabawa eta mah aya anu dikeukeukeun dawe banyak yang datang karena halangan karena ibadah memang jadi taibah jangan tinggal ke dunia kabeh wa mana ma'akum syufa'akum terus diomongkeun ka eta jalma-jalma musyrik ieu mah wa mana rodeng teu ningali kami ma'akum bareng jeung aranjeun kabeh syufa'akum ka perkara-perkara anu cek maneh di dunya teh bakal bisa dulungan tegasna patekong-patekong alladzina nyatana patekong za'amtum anu nyangka aranjeun kabeh anu saestuna eta patekong teh fikum itunya aya di aranjeun kabeh bisa raha kana ibadah aranjeun kabeh itu eta syuraka bisa merupakan kanca sekurang makan teh batur ka Gusti Allah disangka rek jadi akhirat
disangkana bisa ibadah itunya dipakai musyrik waran jadi kabeh teh ka Gusti Allah. Laqad taqattu ayakin geus teman-teman putus bainakum antara anjeun kabeh. Non bainakum teh nya. Bainakum antara anjeun kabeh. Wa qala jeung leungit akum teh anjeun kabeh lamun perkara kumpul bukti anjeun kabeh tetah sumuna pada jangka anjeun kabeh nalika ke ini menjadi maka bisa nyapaatan bisa turungan malah kada ulun. Sadaqallah.